Hayu ah besti, aya nama orang keluar tuh gerak kali-kali keluar tuh. Jam ning beneran ieu teh si bocil hayang keluar cenah mama hayang makan jeung chicken. Nyap atuh makan jeung chicken tapi tong nu mahal-mahal nu murah meriah ada eueuh duitna nya besti tuh. Majarkeun teh jajan di luar, makan di luar loba duit nu mahal-mahal henteu nya ieu mah jajanan nu murah meriah tenang tuh. Heg teh nya bisa aya nu ngomong tong dahar wae cenah da geus gendut bae ada nu gendut oge beuki dahar da lamun teu dahar mah leuleus nu gendut-gendut urang nu ripuh batur atuh bae we atuh kumaha urang atuh emang nu gendut cenah mun anu gendut teh cenah makanna teh cenah gen porsina ni gede henteu tuh tingali saeutik oge wareg da nu gendut mah tuh malah alabatan nu begang meureunnan daharna mah saeutik oge ieu teh mentak jadi daging urang mah teu makan hungkulnya besti hitut oge jadi daging tuh komo mun ngadahar sangu siga kieu ieu teh mah da sangu sakieu teh nya nambahan ieu teh nya kiloan teh 2 kilo meureunna nambahanana besti teu besti heureuy ketang hayu besti nuhun tos nongton videona.